Lia seperti sikapnya ke aku. Curiga si Atrek boga milik ya mah ya. Ayo wa sampeurkeun wa. Heeh. Kamarana sih ada. Biasa dengan gael-gaeleun wa. Nah ya kan nok labi-labi belum. Duh, ieu mah mana tinggal gedayan nih belum nih Pak. Oi. Pedo ieu mah euy. Pasti wa eta mah pasti lelegedayan geura. Benang ti mana sih teh nu kieu? Naon ieu teh labi-labinya? Nangekes di situ tuh mah. Belum edak belum sok. Pasti wa pedo ieu mah beuleum. Heeh ya teh. Sok beuleum lah. Ya. Sak ieu. Pelem mah ieu euy. Cicing. Udah ieu mah cicing. Udah we. Cicing naon ieu teh naon? Bisi kaburu dipikeun. Akan. Nu dewek ieu mah. Kitu nu dewek eta mah. Cicing. Pelem nih mah teh teh. Oh, sang begiting belat anak kumat ya. Kitu ieu mah dewek ieu. Bawa dewek pingsan ieu mah. Habuk mah ieu euy. Moal mah. Yakin lanang mereka ngada tambah geuning euy. Tapi pelem ieu teh wa. Asli. Deka kasih wawa lumannya marok geus menang ieu. Tuh si Aden karak balik moro. Kaburu di Cientang eta tarang nyokot udun ka Waidan. Cek dek gitu. Heeh lah mending kena enak nyokot rokok. Siap, Wak. Jadi, pokoknya.